Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalah seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sieun ku saha? Lain ku naon sing tadi ngomong nah. Beja-beja jadi kadieu. Nanaonna teh nyumputkeun anak hayam nu kuring. Lucu. Lucu milieureun. Nah, jahil eta teh. Fata Morgana. Urang mana eta teh? Anjeun teh urang mana? Orang yang Bang Yang Itu apa lain? lain Hah? lain. Lain nah, bet nyumputkeun hayam urang kalieur. Cocokan. Cocokan saha? Abi. Anu kuring teh mah. Baik. Walaupun coklat teh Jahil ari kitu mah. turunkeun Heeh. ke Maraban. Heeh. Sebutkeun ka ditu. Astagfirullahaladzim. Sanggaran teh saha Jang? Denal Dena sabar tahun umur 7 tahun. 7 tahun geus bangor gitu. Lurah. Pada Tujuh. kolot bangor. Heeh. Kalau bagi goblok. Kurang ajar bangor. Lain namanya make jahil gitu. Sia teh nyaho ka urang wara teh. Nyaho. Naon nyaho teh kumaha maksudna? Ieu teh habai. Sia yo. Belum ngaji. Aduh ampun, Jana jangan mengalilieur kuring euy kamari. Kali lieur mah ieu. Saha iya? Ngalilieur kumaha? Mari pertanyaan apa bunyi? Ieu nu ieu teh nya. Pinggang nguping. Ku ngadangu ku nguping. Sok yasinan gitu. Masina Oh, dengan baong. bawang teh da budak. Ah, kudu budak wae. Kolot bangor goblok. Atuh sakali-kali 2 kali bareng. nyokot hayam kayak mari mawa itu tuh nasi buaya Orang nyokot eta. rencana teh. Siap-siap atuh kuring hari kitu mah nyiapkeun maung ku kuring teh. Hati-hatilah bila kita lalai. Ieu teh bangor teh maneh teh nya rek kumaha teh. Lain bangor. Hah? Lain bangor. Naon atuh? Baung. Aduh, kehet aja. Kayaknya wow, pinu kali pak. Lain umur 7 tahun tapi nah kalakuan asa bangorna leuwih. Modal tuh loh. Keur di Paraban hayam ngalungit lipat. Suka teh nu mau. Heeh. Malaun sih. Ternyata teh sakti oge. Aduh sia. Nah orang sakti gitu. Cek beja. Cek beja sakti itu. Obat nu ngomong Oh. Guru teh sakti. Oh gitunya. Oh. Tapi dicokot anak hayam ini pabelit. Aci teh bohong eta mah teh sakti. Lain geuning kamari mewek di hareupeun urang ning kamari. Eta mah. Naon teh teh? Dewasa eutik. Sieun di talian. Oh di talian. Aduh, ngaran bapak saha? Bapak Wah, Barjan. Ma mak teh Hainun. Hainun. Bapak gawe di mana? Bapak teh di masjid Merebot gitu. tukang ngomean Oh, ini tuh ngabangun mun gitunya. renov. Ngarenovasi oh. Kita kuring ngarenov. Ngarenov naon mana ya? Jana Hayam disebutkeun. siket. Urang nepi ka lieur dengan hayam. Ieu lain kuna naon dengekeun. Sieun kana balong ke hayam pae karunya pan. Tanggung jawab jenal. Teu meunang kitu eta teh. Tanggung jawab jenal. Eta si hayam di kumahan kita teu ngomong hayam lagi teu ciak-ciakan. Dibekem. Aing Hah? tong di beja-beja kuring nyuputkeun. Ungeuk si hayam. Asia manya hayam mah. Hayam bisa kitu ah. Nya ciak ya. Aduh Gusti. Nyempe ayam nantinya kan pas mau ada berkali kegorowokan dah ayam dari nama ciak-ciakan ke indungna Oh. aku pelorokan
Penggadeng gitu ya. Aku di sini. Jadi cicing akhirnya. Kayak si hayam soal. Oh. Wah, deg-degan. Aduh ampun aing mah. Tapi kan teh jauh, mah 2 lantai lah. Kan guru kita capek. Dan turun teh nanya. Lain gitu ya, khawatir kuring teh hayam teh hariwan bisi ragrag kana cai. Berarti lalai marabanana. Da kuring keur barabanu sejen pan. Nah, matakna ari hayam kieu teh talingakeun. Heuh kudu kabeh talingakeun nya. Pakai spion di dia tah. Aduh. Maneh teh ayam kabur. Jana. Maneh teh umur 7 tahun tapi jika umur 14 tahun ngomong teh. Kuring, Heeh. kuring mah bongsor. Bong suruh udah gede awak teh. Kamari awak gede mewek ka era. Kan budak. Bisa Awak gede umur muda. Abis kolot ya mah Pak. Maneh. Mana mah kolot umurna budakeun. Heuh maneh budak kokoloteun. Leuwih ngarti kolot. Kokoloteun. Eta beungeut harideung. Eta beungeut eta harideung nih eta. Kodratullah. Ieu mah geus takdirna ti Gusti. Sa guru ngaji kan guru ngaji di ditu. Insinyur. Insinyur naon? Ismail. Ismail. Insinyur nama tukang insinyur. Rek sia lamun kurang dibejakeun ka Ismail dia. Ulah tuh. Mata ulah bangor. Ulang kel kuring lamun dibejakeun. Rugi kuring. Nah, Rugi besar. nah make rugi. Kuring kudu mersihan kolam loba. Sia mumulnya dibejakeun mah nya. Ulah da eta mah beda deui aturanana. Kuring mah teu ngajalan bahasa kuring, teh bahasa jelema. Atuh berarti kuring kudu talian mah Ulah, tuh. atuh parame teh kalian. Keureun menang bang ngomong kuring. Boga duit jajan teu? Heh? Boga jajan, ke jajan. Boga. Di mana? Kali saya menang maok. Menang maok wa. Bapak teh insinyur. Insinyur hebat. Renovasi. Renovasi. Gelarnya insinyurnya. Nya. Bohong bohong Di kan tukang bangunan, insinyur bangunan. si Jera Sama siapa? si Oing kemana si Oing Si Oing modal. siapa mau ya ngomong Si Oing di pasantrenkeun. Pasantren kan kita bang Ulah anak hiji-hiji si bapak bakal ceurik. Oing ge sarua hiji. Si Oing mah boga lanceuk. Nya si Oing mah hiji. Nya ngaranna mah hiji. Ulah mah sorangan. Emane ngaran saha? Abi ye nganage murid ngaji akhlak tauhid akhlak sing karuat ye nggak ngajadian kolot sia kuring teh kolot eta teh goraka Ngajian kolot, guru ge baheula ka ngora. saha Siapa ngomong? aduh ampun siapa dia nyari segala ngomongna kumaha cenah Baheula tak guru jelema oh keur ngorana sok ngaeureun dua. antu Maling balong kuringnya diberikan. ya ampun Siapa teh kolot aja guru kolot ke ya siapa? Ku siapa direkam kan? aduh Mata ampun teh bisa ngomong dasar bangga guru ge sarua. da eta mah uang tapi kesebeleun baheula teh Teh kitu. tah caena manehna pati kesebeleun Tapi kasebeleun kuring mah. Kan cek guru keneh. kumaha Keun bae da budak hampuraeun. oh gitu Nya. bisa ngelawan bener Kuring teh kan sok nyenengikeun gitu. Saha kan ikut saha Guru Muhammad nahan sok ka bapak-bapak geuning bisa di dieu. hari ngaji sebelah mana ngaji diuk yasinan Sok gigireun si itu tuh badal di sana. akuarium. Botak. Opa Maman. Akuarium leutik. Sak nyumput di jero. aduh Wae batu geuningan. ya bener Nyumput kieu naon. Apa nama? Cek kolot teh kieu. Maneh ka anak teh ulah kitu. Keunda budak hampuraeun. Aduh, orang tuh pernah ngomong gitu Pernah. Tah lamun karien teu hampura gaplokeun. Tampiling ge bangun. Tapi budak nu kumaha heula atuh hampura teh. Kan kuring mah teu nyiksa da naon. Kayak nyiksa eta hayam. Lain nyiksa. Mindahkeun tempat kumpul. Nyiksa. Di luhur ka handap bisa guru. Tuh ya. nah Pandora kak Teu nyiksa eta jadi guru teh mah aya olahraga.
ulah cingogo wae. Nah jangan dari bangsa maneh palalintang detik-detik oge Quran geus tamat Quran Genep kali. Ulah 7 tahun geus genep kali tamat Kan setahun 2 kali. tapi ini ditarang maneh langkah sholat ya masuk heureuy sholat teh ya Hampuraeun 7 tahun teh. Ya kadang sholat, kadang teu lamun keur eru sholat, teu sok kasarean. Kamu sholat isya jeung subuh mah nya nya sare penting hudang jam 8. heeh Lamun isya geus magrib sok tunu. sare we Sare. kan si bapak suka hudangkeun meureun emak Oh sok, heeh kemah 5 menit deui. Hudang kabeurangna subrang. Sholat duha ari eta geus di mana ulin teh kotor di baju gitu geus di sawah ngalah naon ngalah belut ngalah sasatoan, naon teh satu naon ngalah ungkring, ungkring teh naon jangkrik, oh ungkring ngaranna di negara jin mah di jangkrik Banjar teh kan Banjar. cat baneng. lain nyaho bahasa Cililin segala uncat baneng Diajar. terus jeung saguru udah teh Aya awewe di dinya teh. Oh, geus korot ngeleutik-leutik. oh ibu Elis teh Kamari mawatnya ayeuna. Sana oh bacetna nya eta iparna lah cek iparna mau teuing hah geuring, saha teh nya geuring. nya heuh atuh geuring oh Ikan geuring lumrah ka maot teh. Kalau Bandung sirup maot teh. nya nya benernya Nu hirup tapi maot. hah Nu hirup tapi maot. nu kumaha teh jenal tah Anu geus ulah rasa ka baturnya cara maneh tah nya tuh karunya ka kuring lamun kieu atuh guru. Lamun si hayam diperjetkeun ku kuring dipaehan eta teh nya. oh Kan kuring mah nya ka hayamna. Mereka guru. ka guru henteu Nya ke gurunya neangan hayam. Neangan hayam ka mana hayam leutik eueuh. urang teh kalieur jenal orang dengan hayam karunya si kabalong Nyata cirinya nya. Heeh. Hirup keneh guru teh. Oh, Kalau Bandung geus hirup keneh tapi geus paeh. Paeh hatena geus. nu kumaha teh jenal kumaha tah Nu paeh hatena mah geus teu inget kana salat. oh Nya nya dunia diudag geus kolot oge. jika kolot ngomong teh umur 7 tahun Kan diajar ti Insinyur Mail ya teh. oh Ciri-ciri tanda-tanda geus paeh hatena teh. sok naon cenah sabaraha hiji ciri-cirina teh Ada di 20 mah. ih si loba teuing Nyamat 5 we. heeh di antara hiji naon cenah Hiji geus wani ninggalkeun salat. Kaduana geus teu paduli batur rek susah senang oge. kaduana jelema teh teu paduli susah senangna batur sabodo teuing sabodo kitu nya teuing. heeh Nu katiluna loba nenengan dunya. loba neangan dunya poho ka akhirat heeh Kaopatna geus eueuh lagi adab. akhlakna Ya. Teu oh paduli eta kolot korage dihanja hanta we eta mah. nya kolot geus kolot ge diheureuyaan anggernya hayam Eta mah disebutkeun teu eta mah lain. Naon Eta atuh? mah diajar. Ieu mah nu geus karolot geus oh dewasa. terus udah sabaraha Nah, heeh geus eueuh dia rasa sosial. oh nya Jadi- rasa kanyaahnya ka baturnya Pokok. rek lapar bae Nah, sabodo teuing Anu kalaparan sok salat Nah. tapi teu ngajalankeun salatna. jadi jelema anu sok salat tapi sarana mah teu salat gitu Eta. heeh Nyaho sok salat 5 rakaat 5 waktu asar opat. di masjid kuring rame wae nu sarolat Oh tapi sok tadi ningali anu kekalaparan geuning. oh gitu Malah resep sindir sampir. oh Rasa aing pangbersihna ahli masjid. nya Loba nu ahli masjid ka neraka. oh gitu jenal heeh Kan cek turu keneh geuning. oh bener kumaha Kata cenah di surga teh arasup ke masjid. oh Didengekeun ku kuring teh nya. oh Tan geus di tengah-tengah siratal mustaqim Oh, oh. cenah dieujeurkeun dibalikeun. dibahekeun Eta teh cenah sok salat kamari tapi tara ngajalankeun salatna. nya Tau, dia barang lah harus balik itu arasa pangkopeahna. nya bener Arasa pang pinterna, Iya. pang solehna. Tapi teu bisa muka maca hate batur. astagfirullahaladzim Batur ke kalaparan, teu paduli. Begitu can nepi salatna. Siapa oge Iya. geus nepi mah walaupun salatna biasa-biasa bae tapi hatena nya ka batur. Dan tarima salat geuna kan
kumaha urang perbuatan sapopoe praktekeun ka papada kitu nya. nya kan Oh. amal ma'ruf nahi mungkar nya Oh. jadi pokoknya inna sholat tatanha anil fahsya'i wal munkar Ngararajina mah da aralus di urang mah dirikeun kan dirikeun sholat teh Oh. supaya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar Oh. keji jelema nu naon geus nyaho ilmu agamana tapi teu nyaah ka papada anak keji cek bahasa kuring mah stupid bodohnya bodoh beda jeung teu ngarti can ngarti mata geuningan nu pintar nu kumaha anu bodoh teh apa cek kuring teh oh yen saestuna nu bodoh teh nya nu geus nyaho ilmuna teu dijalankeun praktekna eta bodoh nyobokeun hayam kumaha urang kan can ngarti bohong ah can ngarti diajarkan kan kudu teh kolot kumaha sih cara kolot capeun Oh, gitu. berarti ulah capeun kemana oh ayeuna mah tong kitu tuh nya ana balik sebutkeun moal moal Tadi bener kumaha Hah? tadi kumaha Guru siapa nih? Arek pokoknya mau guru ke mana-mana cingogon nungguan ya gitu. dede ampun Balik we. oh balik Jadi anak mau jadi manusia buaya ge moal. iya Jadi gitu. Kamari kita tahlil. di mana tahlil Berdoaan di Masjid, ya? masjid. oh iya di masjid tahlilnya Kamari mana ada mau kodimahnya. hah pokoknya kamu bagaimana Langsung der wae sigana lapar mah. oh iya bener Sok sindir sampir. saha jadi sampir teh Kaca mimpinna. kumaha sih sidir sampir teh dorakana teh bahayana cenah Sindir sampir teh bakal balikan kana jadi sorangan. oh Mungkin bakal disihirikeun ku sararea. iya Sabab sok sidir sapir mah ngarasa dirina halus pada engka aja ujung-ujung mah goreng disirikeun ku batu. nuku masuk ke sebelah sini sampir tehnya kalau obat jelema teh dengan tuh Usia 40 detik mana rajin ka masjid imah ayo salat di imah. oh gitu tehnya Keur mah pahala saeutik butuh di salatna teh. Nah berarti seperti kieu. Yo kuring leuwih alus sok ka masjid daripada mararane. oh iya Pret. loba teh aduh ustaz Berarti ciri salat aja nepi. iya Dan geus nepi mah moal sindir sampir eta mah antara makhluk jeung Allahna salatna. bener Ya. oh Justru jelema nu hade salatna mah moal kabeh ngagubris atau moal ngeundeup-eundeup nu sajen. kumaha teh biasa Lain muridna batur. Keun ari murid mah mempek dikitu-kitu. oh nya Ari batur mah pula bisi nyeri hate, ari nyeri hate ke bawah maot. nya ada kuring sok nyeri hate Dosa, men. oh sok nyeri hate Dosa. ah mah nya kelas umur 7 tahun nya homen segala Men teh lalaki. Women cuma 2 hiji sih kan umur 7 tahun sampai ilmu 30 tahun. oh enggak lain kira nah ari bangsajin bet karari ya para linter nya cara redas babari ngalap ilmu na kuring teu percaya anjeun umur 7 tahun tapi omongan jika geus dewasa Kan di kuring mah diajarkeun teh ilmu. heeh Ari marah mah duit. nya bener Ayeuna ge keur teu boga duit. bener heeh Butuh duit, kurang duit nage. Anjing ngadongengnya. lah keur tahu teh duit teh Aduh, kurang keur mayar ieu. heeh Guru na teh. heeh benernya Butuh duit. Kadua mah ilmu. nah aku duit teu butuh gitu didinya bangsajin Berharga kana ilmu. Daripada duit. Malah mulis hebat ilmuna duit datang sorangan. Geuning kuring geus hebat ilmuna duit teh da datang Takdir. Acan, bro. acan bener Masih kena ayo umur di dunia kena mah acan, bro. heeh benernya heeh cenah Katanya ho isuk jaga ning getok. Nya rezeki mah kada taplokun. sik praktekeun kamari saya mewek ka urang mah mewek kitu mewek temo ketemu Nama itu keral aja sarare. Siapa aya siapa nempok siapa Ismail aya. siapa nempok itu Oh itu ceker di kontenkeun. Keral aja. oh nah lajo itu teh Urang cicerikan teh teh. Hilang rasa kepercayaan diri urang teh. amin aya amin Kami masih tiap poe aya amin. bisa bejakan sia ka Ustaz Amin teh Amin. Kan aya Oh, tiap oh. poe. Walado.
ulin amin di keruan we amin Aduh, Gusti. Kira aya Ustaz Amin keur naon? amin teh nanti ke itu tuh ke ngabersihan karpet Bantuan atuh lain biar teh geus ngabantuan ku sabdi keruan ku guru ka dieu ditah eksekusi jadi kuning lah pas kira arek minta hampura atuh ka kuring na geus kata geus ngomong sok ayeuna. ini jadi hapunten sang Kudu kumaha nyarita sing halus atuh mangga guru. Assalamualaikum guru dinten ieu dina waktos ieu Nya, poe ieu nya, calik di dieu nya aya sanes kahiji kuring teh silaturahim ditampi. kaduana kuring bade jadi hapunten Masalah naon yang tadi hampura? pertawis nyebutkeun hayam Nah naon teh nyebutkeun hayam? ku sabab kuring teh resep ka hayam Oh gitu. tapi kan ka poho eta nu gaduhna teh saha Iya. kan nu gaduhna teh kukurilingan jadi abdi asa dosa Jadi teu aya niatan kuring nyebutkeun hayam supados guru teh lieureun nya teu aya eta ngan mah. ku sabab resepna ka hayam kuring teh apal kuring disimpen di dinya Nya, ka guru teh kukulintingan berarti guru teh nyaah ka hayamna ih insyaallah nah namanya. maka kuring asa dosa Aja. jadi da hapunten Oh, sabaraha kebatan tos ngalilieur pun guru iya ka bener. guru teh amek-amekan ku taya hayamna eta sampai ka tidak bersuara eta hayam Saya kuring syuk bisa dibejak Terus selama boga niat dijemputkeun iguana oge cenah. ah tambah heureuy we Oh heureui nya. Atuh kan moal da sieun kuringna ku iguana sieun. Sieun. Ah jadi geger tadi tadi. keung gitunya bung tapi cambarut cing diajak ngobrol teh Heeh. naon maneh delek kieu cing di kieu kana maneh delek kieu jeung ngajukeun letah dan teh tapi lamun dibere parab malah langsung wih Tong sok wani-wani ngagerian guru teh nya karunya teh capek nya nguruskeun umat, urusan para santri, anu kudu urusan dicarekan ku kararipat Nah, mikir kumaha gitu nu kieu. sekali waktu ku karari Sakieu kuring bageurna. mangan sakali ngarilueun ieu mah ngapoe Sok ngariweuh naon dieu teh? Pikir dinya ngariweuh teh naon? sok we mun main masalah bade tumaros Oh gitu. Manawi leres deh pernyataan kan rudat ka guruna ge leuh lamun pertanyaan teh bener ieu mah abdi nguping ngadangu nguping ngadangu cek batur we da mah cek teu deui sorangan berarti cek teu percaya diri jadi ngaguar pertanyaan teh baratur hungkul Itu si emak neangan itu. kalau mah kan geus aya di gawean mah Geradahar cenah. kan lapar Itu si mau naon itu bawa kangkung naon teh? mau buah-buahan jeung sayuran di siapa Oh. oh. tadi ngumbahan karpet Resepnya kiai teh bager gitunya. batak keningan Naon seuri? pemimpin teh ulah sukunya aku omongan hungkul Heeh benernya. tapi jeung pratna ayo baraeud Nya nya loba nu kitu teh. Loba nu kitu teh bener. oh disilir sampir Heeh. balak ya. yang gitu teh Oh. jelema pang beleguk na dibere Sok sihir sampir we teh nya. nu dibere berlian hayang tai Maksudna kumaha teh? dibere ilmu wawasan Heeh. dibere ilmu nu alus nolak balah disinir sampirkeun Sok atuh papatahan tah kun umur 7 tahun teh ya kumaha cenah kumaha ngaran ustad teh. ka para sadayana we Ka para sadayana teh naon para sadayana? para abdi urang sadaya eta nu anu ngomongkeun maot teh kasirieun Kumaha gitu? kuring reuas Kumaha? basa kamu teh maot Nya urang ngatungkeun urang sadayana tos ngantungkeun urang sadayana bala paeh kabeh aduh kita ieu aku nama pan tos kadun ya keur di alajar teh pidatona teh. Gak tau ulah kana mikeun jadi salah Oh bener. dua kali Ah bieu ge mana salah bieu ge ngomong ge salah. budak Oh, budak. hampuraeun Nah, agar hari geus aki-aki mah hampuraeun dagoreun Hanya geura balik ka si emak tuh karunya. Eta, jadi sekali dikuring mentah hampura Dihapunten pisan Kang Jenal. Ya, kan sok ieu sok datang kedua bahasa naon kumaha maksudna? soknya tong sekalian Ah, tong sekali-kali deui
Jadi dihampura kukuringnya dihampura pisan. Tapi kade siapa nih? Tong sakali-kali deui. Ya. Ya. Yang duit teh. Butuh duit teh. Diberi bahayanya. Iya, iya tuh lah. Minta ulang. Bagi ke mana tuh? Wah, dengar Abi ya. Ya bayar di amplopan ya. Tah, terima tah. Oh. Dan duit seorang. Hitung sabaraha teh duit? Oke. Itu kan nyalahuan. Ieu titip rokok di keur santri apa nu kisah Hamidin Ki Waluya teh ya. Iya. Iya terima. Eyang Hamidin. Nya tah. Heeh. Eyang Waluki. Nya sok bagi Eyang kan. Waluki. Heeh. Eyang Hamidin. Heeh. Waluya. Eyang Muis. Heeh. Tadi Yang waluya. Eyang Sisa. Mana si itu wes. Nya geus saya pokona malah nya. Jong gara balik ka itu jalannya. Aduh kan namprak ayeuna tuh wayang ke eyang. Ya geus ka dieu teh kali. Eyang dibagi sabatang ewa. Suruh kurang kitu. Sabatang teh hiji. Sabuku Nya sabungkus. sabungkus. Lain sabatang. Daging di rokok mah sabatang. Nya. Tapi eyang tong ramen-ramen teh ngarokot bisi gering. Gitu. Jong atuh gara balik jong. Nuhun nya. Nuhun nya. Ya. Dihampura kuring. Dihampura pisan ku kuringan. Tong sakali-kali deui. Ini kan menambah kawuran. Kamu tahu. Kalau tua bisa kerja kering kawuran.